minta kapengpeureman mata hatena mun aya jelema dakwah nyin pasantren tapi tujuanana jangan dunia mata hatena kapengpeureman tangkos kitu. Engke tanggung jawab di hareupeun Allahna. Masyaallah berat ka bina-bina. Kuari mah we ya Allah ya Rabbi bantak kurang masantren hayang jadi kiai bae geus bahaya. Masantren hayang jadi kiai bae geus bahaya. Ulah komo tah mah hayang kabeuli anu. Aju aya nu ngeluh, ya kula mah jangan magaan ngaji can kabeulina naon? Blon. Dagang sih hayang kabeulina naon. Ulah nyaritakeun nyai aju teu kabeulina naon, dagang. Itu. Aya deui nu ngomong ki alhamdulillah Pak Kiai, kenapa? Hasil dakwah tuh buat pesantren, hasil dakwah saya lebihnya itu terus beli tanah lagi. Alhamdulillah katanya beli mobil ganti-ganti. Dakwah sih hasil apa gitu. Dakwah maki alhamdulillah berkat dakwah saya cek si siang malingseng sekarang jadi masuk Islam. Eta hebat. Si Tegwan masuk Islam sekarang. Si Cunghin masuk Islam sekarang. Si Cungir masuk Islam. Eta hebat karena dakwah beneran. Alhamdulillah masyarakat tu tadi teh bisa wudu kiai kuari alhamdulillah rarapi wuduna masyaallah bunga nu tadi teh bisa salat alhamdulillah marhaba aya marhaba kuari tadi teh aya muludan aya tah kitu alhamdulillahirabbil alamin eta hasil dakwah ngaranna teu ojol jeung nanaon lamun teu ojol jeung nanaon cara para wali terus bae marhaba para wali sanga terus ka Banten marhabana teh terus bae lantaran teu hayang nanaon istuni ngembangkeun agama